Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Bapak Basta Muhammad Erwin Nugraha urang sasarangan sareng hidup sadaya di bumi sanaos diajarna urang sapertos kieu urang sasarangan diajar materi bahasa Sunda, diajar mata pelajaran bahasa Sunda. Dan insya Allah kelas 7 salami satahun kapayun urang diajar sasarangan sareng Bapak Pak Erwin, dipanggilna Pak Erwin. Hidup sanaos diajarna di bumi tetap semangat, tetap fokus, tetap berprestasi. Kumargi eta tujuan utama urang sakola di madrasah sanawiyah. Urang langsung wae insya Allah materi kahiji nu bakal urang sasarangan pedar nyaeta materi nu judulna paguneman. Paguneman teh upami dina bahasa Indonesia mah disebut teh percakapan atanapi dialog. Dina bahasa Sunda mah disebutna paguneman. Tapi satu acan urang nincak kana materi paguneman, Bapak hoyong ngajelaskeun heula. Hidup kan urang Sunda. Cicing di Jawa Barat. Sakola di sanawiyah. Pertanyaanana, Pak, kunaon di sanawiyah urang kudu diajar bahasa Sunda? Kunaon urang kudu diajar bahasa Sunda di sanawiyah? Naon alasanana? Alasanana nyaeta kumargi urang cicing di Jawa Barat anu bahasa Sunda teh jadi bahasa khas, bahasa resmi urang Sunda. Nu cicing di Jawa Barat kedah tiasa bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda nu kumaha heula? Kan bahasa Sunda teh aya bahasa nu kasar, aya bahasa nu loma, aya bahasa nu lemas. Hampir sadaya urang yang pasti tiasa bahasa Sunda mah. Ngan kadang-kadang nu digunakeun ku urang dina kahirupan sadidinten nyaeta bahasa Sunda anu kasar, anu teu pantes, teu enak ka kupingna, anu teu pantes diucapkeunana. Sok ku urang upami di luar ngadangu budak nyarios bahasa Sunda, tapi bahasa Sundana kasar. Nah, diajar di sanawiyah di dieu urang sasarangan bakal diajar ieu bahasa lemes, ieu bahasa loma, ieu bahasa kasar, nu mana nu kedah digunakeun ka saluhureun, nu mana nu kedah digunakeun ka sahandapeun, nu mana nu kedah digunakeun ka rerencangan sapantar. Aya bagian-bagianana. Janten wayahna sanaos hidup di bumi tos ngagunakeun bahasa Sunda, tapi urang diajar deui supados urang ngagaduhan karakter anu sopan, budi pekerti anu sae. Eta tujuan urang sakola di sanawiyah. Agamana hebat, akhlakna luar biasa sae, basana oge pas hebat mun urang siga kitu. Agamana sae, akhlakna sae, basana oge sae. Kumargi diajar basa teh sami sareng diajar sopan santun, diajar tata krama. Hiji jalmi kunaon bet pasea? Gara-gara naon? Biasana gara-gara obrolan, gara-gara lisan, gara-gara teu bisa ngajaga lisan. Nu kedahna ngobrolna sopan jadi teu sopan, nu kedahna ngobrolna ka saluhureun mah sopan ieu teu sopan. Tah munculna masalah teh biasana tina lisan, tina basa. Hidup anu di bumi anu ku Bapa dipika cinta, insya Allah pedaran anu kahiji nyaeta tadi paguneman. Aya 3 ciri khas urang Sunda. Aya menyebabkan cenah urang Sunda mah pangbageurna. Urang Sunda mah suku Sunda mah suku bangsa Sunda mah bageur cenah sa Indonesia teh nu pangbageurna keur mah bager, keur mah geulis kasep, wah keren.
Kunaon tiasa kitu? Sabab urang Sunda mah gaduh 3 ciri khas. Aya 3 ciri khas urang Sunda. 3 ciri khasna. Nu kahiji, urang Sunda mah upami nyarios sok ngagunakeun basa anu sopan, basa nu lemes. Utamana lamun urang nyariosna ka jalmi anu saluhureun, ka bapa, ka mamah, pak guru, pak RT, pak ustad, ka tatanggi, aki, nini, aa, sareng kasadayana. Utamina nu kasaluhureun urang. Gunakeun bahasa anu sopan, bahasa anu lemes. Contoh, Bapak parantos tuang, Ibu mulih ti mana? Aa bade angkat ka mana, A? Eta bahasa anu sopan, bahasa anu lemes. Henteu, Bapak tos dahar? Ih, Mama rek indit ka mana? Bahasa eta bahasa kirang sae, bahasa kasar, bahasa anu teu pas digunakeun keur jalma nu saluhureun. Hiji urang Sunda mah saurna cirina bahasana bahasa anu sopan. Anu kadua ciri khas urang Sunda mah mun nyarios teh raraina teh lambaina teh sok bari imut. Ari imut teh seuri saeutik. Maksudna lamun jalmi urang Sunda sok lamun diajakan nyarios teh raraina teh berseri-seri, henteu cemberut, henteu baketut, henteu bari molotot, tapi mohon Ibu laras, mohon Pak, oh paling itu Pak, yen raraina teh katingali enak dipandang. Henteu. Di itu Pak. Nah, teu kitu. Urang Sunda mah enak. Pendak sareng guru, Assalamualaikum Ibu, bari rada senyum saalit. Pendak sareng Pak Ustad, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu Ustad, rada aya senyum saalit. 2 eta. Nu katilu, ciri khas urang Sunda mah sok rengkuh. Ari rengkuh teh tak-takna teh leuleus. Maksudna leuleus teh lamun urang ngalangkung ka paeunan batur. Punten Ibu, Bapak ngiring ngalangkung. Ibu damang Ibu, tuh ina teh rada leuleus. Rada leuleus tonggongna teh. Wujudna teh bentuk urang teh hormat ka jalmi anu saluhureun. Khususna digunakeun ka jalmi anu saluhureun. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Pundukna, tak-takna, mastakana kadang sok rada dibongkokkeun. Eta teh disebutna rengkuh. 3 ciri khas. Hiji, lamun nyarios bahasana sopan. Nu kadua, imut pami nyarios teh. 3, urang Sunda mah aya rengkuh. Lamun ku urang 3 hal eta dipraktekeun, insyaallah urang bakal jadi jalma nu gaduh sopan santun, nu gaduh tata krama. Da moal rugi, sopan ka batur teh moal rugi. Malahan mah sopan ka batur teh urang teh bakal jadi loba dulur, loba baraya. Guru ge nyaraaheun, bapa mamahnya aheun, jarang bakal aya masalah sabab urang bisa ngajaga lisan ku cara ngobrol anu sopan. Materi ieu kade hilap dicatet ku bapa tos dikirim sareng ketikanana, teu cekap dicatet. Bari kedah dipraktekeun, bari kedah digunakeun dina kahirupan sadidinten. Mulai ayeuna komo istri dijaga lisana. Mulai ayeuna bahasana sopan, raraina enak dipandang, suranye imut. Nu katilu aya rengkuh. Da urang mah urang Sunda, da urang mah umat Islam. Umat Islam Sunda. Keren. Hatur nuhun. Mudah-mudahan urang saenggana tiasa patepang di sakola sapertos biasa di kelas sapertos diajar langkung rame, langkung tepat, hidup ogen langkung ngartos. Hatur nuhun kana paratosanana, dicatat dina buku catatan bahasa Sunda, bukuna sing rapih, disampul, insyaallah ke pamilebet ku Bapa bade diparios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.